A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau goba anhul kalb, lamun gaib, lamun ilang anhu saking wong opo al kalbu asu, wasaidulan buronane, summa wajadahu mayitan kari-karina muyasi wong huyang uswayid mayitan halai isdet, mayitan halai isdet harumah pagaharam ya sayyid. In jarahahu lalamun atuan ya kalbuhu yang uswaid dua gobalan ilang ya sayyid, summa wajadahu gari-garinamu ya siwongu yang uswaid mayitan alimati haruma maka haram ya sayyid al-hari ing dalam gaul azhar fil azhari ing dalam munggu gaul azhar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teu karasa waktu teh sanajan bari jeung loba pemandangan anu urang embung, pagawean nu teu akur jeung urang, tingkah anu teu akur jeung nafsu urang, tapi terus bae karasana ieu cepet waktu. Padahal mah aya gempa, aya banjir, angin beliung, termasuk wari aya virus corona. Atuh sebodol bahasa batur ieu corona, corona teh nyaho, corona teh gablek. Nu jelas mah virus sakumaha nu geus dicaritakeun bahwa virus eta teh adalah virus tina kimia. Seperti etalah kuari merabat terus di Cina. Berita maka karat 2500 nu paeh we tajalah komunis ye. Oh, sapoena kuari tambahan 300 berpadahal luar biasa loba ngan ayeuna ditutup beritaan. Aya kemodelan tapi lantaran orang Islam mah teu kena virus, jadi nyana sanajan can asup Islam milu salat. Abeh teu kena virus. Syahadat encan tapi nyana salat aja, salat teh ngarep ka mana bae. Ku embung-embungna paeh sarua horengan dan agama batur ge embung paeh. Kristen embung paeh, Yahudi embung paeh, Katolik embung paeh, Konghucu, Hindu, termasuk komunis ge anu teu ngabogaan pangeran. Sarua embung paeh. Padahal waktu teu boga pangeran ieu jangan mah teu geus paeh teh geus.
Kristen rada deres keneh kana mah. Ulah ditekadkeun Kristen teh lain kafir sih ada ulah sok babawa. Urang mah ngaji. Wajen teuing kiai, kajen ustad, kajen teuing ilmuwan ngomong sama-sama bagus jang menuhankan kepada Tuhan. Geus tekadkeun kafir titik geus. Urang mah nu ngaji mah geus kitu tah ulah sok aju ka babawa ka TV. Kos teu ngaji bae. Salian agama aing kafir titik ulah loba omong beres sia ditimbangna goyang sia timbangan warara sejasa ngaji ongkoh kakula aya nu ngomong itu kiai kalau dengerin bagus katanya Kristen juga kayaknya bener juga goblok sia pilok ngaji meureunana nu sok ngaji mah ulah gitu selain daripada agama Islam kafir titik make koma-koma beres sanajan tilok salat ngomongna tilok salat pokoknya salian ti Islam kafir enggak saya mah keyakinan aing saya sok salat tilok beres tapi selamat enggak di akhirat ulah sok aya bimbang-bimbang kuari mah loba ilmuwan loba profesor ngararambang je cek ulah ngomong dina akidah lah puluh ya play kos gitu mah engke sia digiring ge puluh ya play ulah urang mah geus ngan ulah loba omong ieu mah keur ngaji mah geus salian agama Islam kafir sanajan diulah-ulah jangan ngatain kafir sembarangan henteu aing mah kafir bae beres keyakinan aing mah salian ti agama aing kafir sabodo sia mun geus indit sia ka ditu beres jadi teger kadang ulah ya peleye ulah ta eta akidah jadi akidah mah teu menang puluh ya peleye kecuali dek nebak jahe lain deui eta waduh tetap memangga-mangga bae aya itu jangkung biritna leutik aya itu gede biritna pendek kemana ya ingat tuh kabeh bae beuli ku sia tah sekali deui akidah mah ulah sok puluh ya peleye geus tekadkeun salian agama Islam kafir beres. Tumunang di Indonesia ngomong ke saya urusan sia aing mah aing hasil ngaji aing mah loba omong ieu mah urusan jang aing beres geus los sia ka ditu leg-leg ku sia teh keyakinan sia aing mah selesai kan geunah mantep kahiji perputaran waktu teh teu karasa ternyata horeng urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir. Utang hitung tanggal hiji Rajabna jatuh pada hari Selasa 10 derajat luhur poe Salasa. Ku hari Minggu Senin Selasa eueuh nanaon di bulan Rajab eueuh kakuduan eueuh kamistian ti Gusti Allah eueuh ngan ngabejaan be tanggal hiji Rajab adalah poe Salasa sakitu doang di jero bulan Rajab baheula 14 abad anu silam aya kejadian terhadap junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Isra wal Mi'raj kejadian anu hese dicaritakeun kejadian anu hese kurang di pikiranana
sebab eta mangalengkah tina alam kasat atuh hese nyaritakeun pindah alam kajadianana di jero bulan Rajab mantap bulan Rajab teh disebut syahrullah kerwa Syaban syahri cakangjing bulan kula ke Ramadan syahru ummati. Jadi orang menghadapi bulan Allah syahru julukan anak. Kiai lamun hayang rada ngabersihan awak di bulan Rajab kumaha ibadahna. Oh, ngunci maneh di jero kamar. Ulah keluar-luar dahar ulah minum ulah mandi ulah moal kudu sabulan 3 poe ge buka awang geus innalillahi ngabersihan awak lain kudu di bulan Rajab bae terus unggal bulan unggal minggu unggal poe ngabersihan awak mah sakadar ngabersihan kokotor zahir mah gampang kena tai kotok rinso kena kotoran-kotoran umbah gampang mah tapi nu hese ge ieu ngabersihan batin ngabersihan nafsu. Ya Allah ya Rabb. Ya hese lagi lain hese beneran. Urang cicing dihareupeun imah atawa di sisi jalan. Haju nempo awewe susuna rada gede. Kan? Tuh. Muka deh saeutik luhurna. Ya Allah, ya Rabb. Putih deh. Aduh, denok deh. Ta eta nu boga susunya anak kunaon ari nu endut-endutan hate Haji Pendi pan goblok. Susu batur tapi nu nyut-nyutan hate urang. Tah eta ngaranna nafsu. Oh. Tuh kan batur nu boga susu, batur nu mamawa susu, batur nu ngurusan susu, urang anu endut-endutan. Eta nafsu tah ngaranna tah. Hajinya na nukang, lempang, eplok cendol. Masya Allah baik ya mah. Tah, jana nu lempang, urang anu napas ngos-ngosan. Tah, eta nafsu ngaranna nu pas kitu. Udah hayang nyaho tah oh jahe. Tah, ngabersihan eta hese. Ngabersihan eta tanu hese. Supaya lamun aya awewe rek listrik henteu liwat di hareupeun urang okos kadal liwat biasa bae nyana lempang eplok cendol biasa bae tah supaya datang ka dinya tah hirup teh urang keur cicing di hareupeun imah atawa di sisi jalan aya mobil beuh heran lampuna nongtot. Waduh, ieu beda jeung LGX ieu mah ya. LGX mah BPKB-an. Masya Allah, tinggal dibawa ke Madura betimbang. Ieu mah kan bagus. Urang teh timbul amat cek urang sabaraha duit eta mobil. Ya Allah. Tah mobil du liwat
hate urang nu ngerenyed eta nafsu kitu eta mah nafsu mah masyaallah karim urang keur liwat aya jelema aju nyana liwat barang liwat ka urang ngajebian nyiduha deui tih urang marah eta nafsu teu puguh teu karuh mun dijabar-jabarkeun sakumaha penjabaran ulama-ulama ahli batin nafsu teh ambalayah mantak diatur miceuna nafsu tina ria tina ujub tidak takabur aya aturan-aturanan hiji-hiji sanapsu etalah ngaranna toriko taha ieu nafsu urang lamun teu diarahan atuh moal aya ngilaheun ibadah urang makan ku nafsu kaajak ku batur ibadah urang mah ku sebab hajuna berjamaah urang osok ditarungguan ku jelema hebat jasa ngarasa urang hebat nafsu ibadah teh urang teh osok aya anu nararanya urang di ka masjid teh senang perasaan nafsu wah ibadah teh penting bae lah jelema sorangan tahajud jam 2 maca sholawat sugan be warung ye rada maju nafsu ieu teh kulantaran lalajangan bae leja hayang boga pamajikan teh urang ngawirid bae ka Allah itu ada asyara kaukaba eta mah nafsu jurig malah mantap tah nafsu teu diarahan kumaha urang dakwah Islamiyah bae atuh di bulan Maulid, bulan Rajab abah syiar teh luhur. Atuh mangga bae, tapi lamun teh dibere amplop hareup ngajang hilek nafsu. Nafsu. Wah, kesambalaya. Eueun nyebut kiai bagi hareudang goblok sia teh pan aing geus kebal jadi kiai urang ju mamang bae mamang sia menanya ka aing teh mang haji dia mang haji kos tukang toge bae kiai atuh nafsu hayang dikiaikeun eta urang mun dijabarkeun ambalaya ya Allah ya Rabbi nafsu asli na ruh urang makan ti Allah wa dafaqtu fihim min ruh teh hayangan dikitu-kitu hiji we hayangna ka Allah kalbu urang teh kalbu urang ieu kudu dibersihan sebab cek Allah moal aya nu mahi deuk muateun aing langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi moal mahi deuk muateun aing cek Gusti Allah kecuali di qalbul mukmin di hate orang mukmin hate orang mukmin mah bisa ngasupkeun rasa lain Allah na rasa Allah asup ka maha agungan Allah maha kawasa Allah maha kersa Allah jeung maha sagala-galana Allah karasa rasa karasa aya Gusti teh Allah aya di qalbu urang nu badak khusus salat lantaran karasa aya Allah karasa lain Allah na aya di qalbu urang rarasaan kos urang bogoh ka hiji awewe urang Cikupa ngaranna Sarwiti tah eta teh kan karasa atuh Sarwiti mah di Cikupa ngan rarasaan di dieu aya aduh masyaallah udang hees ge langsung wit di mana di kau tah eta rasa nah hayang supaya karasa kehadiran Gusti Allah teh ieu urang ngararaji kieu di
digerakan ku Gusti Allah ngaji teh ieu teh nang Allah dek diwawukeun ka Allah ku Allah bentak tenang ngaji nageneangan tempat anu kira-kira bakal teu kanyahoan ku batur bari ngaroko bae di luar lain ngaji teh mah kos kitu menyayomkeun guru los guru gocoprak bae aing ngaroko sia-sia cak nu ngaroko sial teu mah sia sial nah iya nafsu lamun eueuh nafsu nafsul ammaratu bisu eueuh nafsul lawamah aya nafsul kamilah nafsul mardiyah nafsul radiyah eta hiber cara Kangjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hiber pindah alam kulantaran urang mah kuari resep kena dahar alam dahar resep kena nginum alam nginum resep kena awewe atuh alam tidur alam ieu bae urang wa taala mun geus eueuh karesep minimal 50% bae kurang karesep terhadap duniawi hampang awak dibawa ibadahna hampang nyelecep bae sebab perasaan geus atuh diatur cara daharna ulah barang haram barang subhat ulah asal ngeunah bae barang nginumna gitu keneh pakaian gitu keneh geus lamun hayang ngeunaheun ibadah hiji duit pamere ti pamarentah ulah didahar kiai bae mah lain kiai mah sabodo ka neraka ge tuh BHS dumenang ti pamarentah ulah mun hayang ngeunah cenah haram kieu ulah nyaritakeun haram ulah ya tuh kudu puguh dalilna dengekeun ku dengkul sia ngajina dik dipagahan sia menorolang bae moal bisa-bisa tuh tolol parangsan henteu cenah hayang nyaho dalilna geus teu kudu make dalil capek dalil capek kiai nu sok ngadalil bae tilok us salatna kiai nu sok kajumaen dulal dalil bae kukula mah tilok diladenan kudung-kudung jamu-jamu mah gedeng-gedeng jamu-jamu ji cak nya pasaran meureun ha ini mah mun hayang nyaho tah kos kitu ulah didahar ulah nyaritakeun haram ulah da pamarentah ge kuari aya nu hebat nyanda diuk di pemerintahan tapi tilok ngadahar duit di negara aya balik bejakeun kuari aya nyana diuk da di pemerintahan ngorak keneh mangani tapi tilok ngadahar duit pemerintah bajuna ge menang sorangan bae kadeul bersinar sangkilang diuk di pemerintah nyana mah deuk ngatur-ngatur negara urang anu teu ngatur nagara endahan mentaan bae je eta teh mah goblok bin tolol bin bolon kiai deui teh aya deui kuare ge kiai ya Allah ya Rabb ieu mah lamun aya ngeunaheun lah cenah kiai moal wakaya ngeunaheun sabodo sia eta nafsu hiber gambaran hiber Kangjeng Isra Mi'raj urang hiber perasaan ke Gusti Allah tah eta di bulan Rajab syahrullah urang ngabersihan nafsu carana kiai kumaha lah puasa ulah datang ka sabulan puasa Rajab mah beusi saliru jeung Ramadan ulah sabaraha poe kiai 27 poe atawa 35 poe tidak milih dai ulah sok loba ngomong sia endek atuh henteu ngomong mah ngocoprak
27 poe atawa 35 dek pilih mana? Tah awas ya. Mun teu burut ya. Ya Allah ya Rabb. Ya jadi ulah sabulan sebab besi saliru jeung puasa Ramadan 27 bae atau liwat 30 mangga kumaha urang dek milihna bae mangga ulah aya unsurna geus bae niat puasa sunah ngabersihan nafsu beres sugan we urang di bulan Rajab bisa malarek raj kabeh raja naik maksudna Isra malempang ti peting aya meraj naik geus urang lamun geus puasa mah sugan unggal peting bisa naik siapa juga halal arti beran mah beraj ngaranna tah aduh kiai cenah aing ngaran 27 mapan gua mah sibuk ya kula mah grepan usaha waduh tuh kudu puasa marido Allah hayang tapi pan ieu lalakonna atuh kula mah pan di pasar aya ridho Allah mah tuh hayang ulah 27 cukup 20 hiji bae tah deres tah 20 hiji waduh kene asana cenah kiai 20 hiji mah pan teu mah bawa tuh kudu santri ustad kiai 20 hiji mah tuh kula mah pan bawa tuh mangkaning kan ka toko kadang-kadang ka tuh ngaran-ngaran ngantor nah ieu mah teu kuat asal 20 hiji mah geus atuh turun ulah 20 hiji 15 poe ujungna moal puasa ya budak ujungna moal puasa ya budak eta tanya waduh deui kan waduh ya itu kan bener asalnya cenah 15 somol buat kiai kesibukan Masya Allah ngaran-ngaran lah tuh korek-korek cok pada ieu teh usaha bareng pamajikan di imah jeung keluarga usaha tuh kieu capek kula mah tah ulah 15 sebagai ulah tuh 9 turun ujungna moal 5 budak ya masih waduh kiai 9 lah tuh mah beuh ulah tuh kiu-kiu pan mah kiai waduh ulah 9 cenah tuh kiai geus 17 minggu berarti sia tah masih waduh keneh beuh cenah kiai kula kan ngojek lah atuh aya saminggu mah teh geus jang sia mah 3 poe tah 3 poe bangga sedang Salasa Rebo Kemis bisa kene cenah kieu tuh kan siapa ieu budak ujungna mah moal geus atuh jang sia mah ku sibuk-sibukna sapoe we poe Salasa tah deres cenah kiai lamun setengah poe bisa tah setengah poe Masya Allah ieu mah budak pohara amat sih teh jadi minimal mah tuh sapoe sakuatna ngan kanu karolot kula mah ye kanu karolot besi teu kapanggih di jeung bulan Rajab kanu kolot nu umurna geus 60 70 80 na ieu mah nu kolot besi teka kapanggih deui jeung bulan Rajab wayahna kuatkeun datang ka 27 jang nu kolot bae nu kolot besi teka panggih deui jeung bulan Rajab besi panasaran 27 poe jang nu ngora mumpung ngora
ulah diliwatkan kesempatan mumpung ngora keneh mujuna keur gagah. Nah ieu 27 poe nu ngora 50 40 tahun 30 tahun eta ngaranna ngora. Nu pemuda keneh mumpung masih keneh ngora muda mimitian geura ibadah ka Gusti Allah. Paling hebat sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Budak ngora anu hatena nyantel ka masjid. Budak ngora sabun. Budak ngora anu selalu ibadah ka Gusti Allah. Cacakan ngora keneh geus bisa ibadah ka Gusti Allah anu bakal yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia nu bakal ditiungan ku tiung Allah aras jaga di yaumul kiamah. Al Imamul Adil salah sahijina budak ngora anu bisa ibadah ka Gusti Allah. Cacakan ngora keneh geus daek ibadah. Geus teh mah maot bakal ditiungan ku aras Allah. Ya Allah ya Rabbi ulah haji urang aing mah ngora keneh lah saja mun kolot bae. Lain kitu. Ayo berpacu dalam melodi urang. Melodi nah itu majaz di mana ibadah berpacu urang dalam ibadah ka Gusti Allah nu kolot besi teu gapanggih deui jeung Rajab ngora keneh mumpung gagah budak ngora mimitian gerage ka Gusti Allah anak urang anu budak kereh ge ajak eta teh tarap ngejah mun carat ngaji mah ceng ayo urang puasa ceng Rajab kemari abah tas gaji di Cilongok. Oh, ayo bah, ayo puasa. Wow, masya Allah. Anak nama datang ke maghrib bapak nanti. Kecak anak nama bapak munafik nih. Ngajak puasa saya mau puasa bapak mah kagak. Iya dah udah urang ulah sok kajung marah ke anak, eleh ku anak marah. Iya dia terusin aja bapak emang dari dulu bapak mau munafik. Ya kari. Nah, geus lempengkeun hate urang ngan aya puasa sunah mah kieu beda jeung puasa wajib. Puasa Ramadan mah paten niatna kudu peuting bae ketika kaberangan terjadi tapi puasa sunah mah besi poho doang mah besi poho. Puasa sunnah mah menang. Misalnya urang malam Salasa geus siap dek puasa tapi teu niat. Nu mantak haju teu niat saur ge jam teu hudangna ge jam 7. Geus ada istiqomah emang tadi. 7 ya saya na barang budak teh ya Allah boro-boro niat puasa. Jatuh subuh nage kodoan. Ya Allah ya Rabb. Mislah Allah ieu tinggal narima bebo budak babari amat ngomong. Atuh jalan lain ku Allah mah ge moal. Nang Allah teh geus meureun karunyakeun manehna ge Allah ka aing. Dibere nikmat hees aing sanajan kodoan ja aya ieu babna. Babari teh budak ngomongnya. Hasil ngaji teh dipake kos kitu bisaan da budak teh. Ulah beunang muridkeun ka batur. Gas. Ku hari mah atuh geus geunaheun nya mandi, salat subuh, qodaan. Barang dieu teh jam 8, encan ngadarna naon ieu mah? Can ngadarna je tanggal 1 Rajab geus aing mah puasa. Jam 8 niat teu salah. Niat kaula puasa sing iki dina tanggal 1 Rajab abet teu kahartieun ku pamajikan keuna naonan geus mah urusan jeung Allah make bahasa Jawa aing. Niat kaula puasa Rajab dina poe ieu jadi geus tah niat jam 8 jam 9 masalah. Jam 10 masalah asal can ngadarna naon. Jadi babari puasa sunah. Tapi lamun kieu mah ya
isuk kurang geus aya nu mawakeun wuduk masyaallah poe mah poe cerita langsung ngawudu bahkan aya kupat disikat deui wuduk di dahar kupat disikat beres teh ngopi ngarokok deui set barang beres ngarokok teh tah neuleuh jamnya na jam 9 masyaallah orang teh ngalijir aja guys aing niat puasa ku puasa teh geus jebeg goblok teh batu atuh babari puasa kos kitu mah satahun ge kuat puasa kos kitu satahun kuat batu ya Allah ya Rabb temenan ieu mah ngan sakadar mepelingan ya geus raho padahal bisi poho puasa sunah mah ulah bingung-bingung maksudnya encan barang dahar mah oh kurang jam 9 can ngadarna niat puasa naon Senin Kamis urang ka lantaran buru-buru bae isuk-isuk ke pabrik di deuleu ye jam 7 jam 8 berangkat ka can ngadarna naon poe Senin geus niat puasa beres masyaallah babari puasa sunah mah babari urang ti penting niat puasa Rajab niat kaulah puasa isuk dina bulan Rajab sunnah puasa kejadian hari jam 11 lapar ngagoreng sangu apa puasa sunnah ieu loba teh nu ngaieuhkeun puasa sunnah geus kadituna asal geus ngaieuhkeun sunnah bae kadituna ge bakal loba ieuh-ieuhan lah kos kitu ieu lah kos kitu ieu henteu nganggap mutiara pan urang teh nu mantak hajum hebat ge nganggap aya jelema make batu cincin na teh ieu rubi tapi teu nganggap teu bagus dikeun carita hiasan tapi aya jelema make batuna batu sintetis menang meuli di mingguan 500 perak ngahutang tapi digosokkan menganggapnya karena batu hebat wah ku batu disebut itu mah batu lah digosokkan sintetis kaji aing mah resep pokoknya aing mah resep batu ieu warnana ieu masyaallah pan eta mah beureum sarua jeung bir pamajikan aing nanti aing kagagas ieu milih batu ieu sarua jeung milih bibir pamajikan aing emang aya keneh oh pugu ninggalkeun aing pamajikan nah iya tinggal bibirna we di dieu geus kagagas aing ieu tah jadi nganggap urang teh nganggap tah eta keur carita hiasan ku anggapan nu mantap wiridan ya urang wiridan urang teh wiridan hebat zikir tapi teu nganggap moal jadi wiridan sholawat teu nganggap moal jadi wiridan lah sapira subhanallah tapi nganggap ka wiridan ieu maha suci Allah ieu mah pohara ieu mah jimat ieu mah wiridan ya Allah subhanallah nganggap ka wiridan eta moal kebal ka rasa geura tergantung anggapan sebenarnya nggih urang nu mantak teu hudang ti peuting tahajud teu nganggap hebat kan nu mantak urang peuting teu hudang haju tahajud teu nganggap hebat kan ka tahajud bener kan ngomong sia teu nganggap hebat atuh jalamun nganggap hebat basa kumaha urang deuk apel ka pamajikan ka calon pamajikan beuh ngistrikana ge 7 kali datang ke batur lamun aya nu ka dieu teh raheut hebat-hebatna seukeut eta kan nganggap urang teh nganggap tergantung anggapan jelema nu mantakna saupna hararebat norikohna hebat anggapanna hebat nganggapna tah ieu urang teh can bisa nganggap urang nu mantak ngaji teh hebat sapinah teh di mingguankeun kok jadi hebat anggapanna mutiara wajibnya no gede Fatul Wahab tapi tepati nganggap malah naona nganggap kita tergantung anggapan orang nah nu mantak urang lamun teu nganggap ka tahajud teu nganggap hebat atuh moal
mal tahajud tapi lamun urang udang masyaallah beuh tipeting ieu seluruh wali-wali Allah hararuda solihin hararuda ngentingnya we aing bahkan sok nonton TV ge udang penting nu weaan ge udang tarolol goblok ya kan anggap urang ieu mah lain kadinya bu para ahli Allah mah penting teh hararuda aing teh meureunnan dihijikeun jeung ahli Allah batur mah nganggap tahajud teh hebat aing ge deuk nganggap tahajud teh hebat mulai urang kacai tiris tapi nganggap tahajud hebat perang urang jeung tiris masyaallah tunduh tahajud hebat kajeun ku aing di perangan kulantaran teu nganggap hebat ka tahajud tiris atuh henteu nya tunduh ngandahan SD lamun nganggap tahajud teh hebat moal tunduh atuh urang teh sarengan ge saparapat jam haju diajak apel awewena teh daekeun ka urang geulis anak jin atuh geulis anak jin urang moal tunduh ngarepan awe geulis nganggap urang teh ieu ge sarua lamun urang nganggap dina bulan Rajab puasa Rajab teh hebat geus apapun yang terjadi enggak aing mah semua besi teu kaburu besi teh datang deui aing ka Rajab aing puasa bae cakolot das mun puasa bae aing gua kumaha ge kudu dianggap hebat ya tuh cek nu ngora teh aing mumpung ngora kana gede keneh ye pengen pake puasa tuh cek pemuda keneh ye budak ngora anu geus bisa ibadah ka Gusti Allah ieu hebat aing geus mah budak leutik ya aing puasa lah mumpung leutik keneh aing belajar teu teu puasa kan kabeh ngomong mah dibuktina wallahu a'lam coba gengke we salasa asal keluar berarti imah bangun leuleus soreng di kamar mah geus ngarokok goblok tuh budak aya nu nipu diri tolol iya puasa Rajab sunnah ngebersihan jangan ngebersihan nafsu urang mentak baba ada belajar zikir mah gampang disahabat bisa tapi guruna teu meunang anu teu mursyid bedana zikir thariqah mah kudu nu mursyid hese lain padu urang geus ijazah juga bisa rarasaan urang ngaijazahkeun ka batur teu sah cilaka ieu mah bahayana thariqah mah cilaka lantaran engke takabur asa aing jadi guru asa aing hebat batesanana kumaha batesanana geus bisa ngageserkeun nafsu mun neuleuh awewe urang ngerenyeb keneh berarti masih jelema biasa lamun neuleuh dunia masih kene hayang urang masih kene biasa al qalbu lahul iqbal wal idbar qalbu eta ngabogaan madep jeung mundur badep ketika maksiat mundur ketika taat eta biasa qalbu urang teh mun menghadapi maksiat mah madep tapi menghadapi ibadah mundur eta aslina qalbu ketika ku urang diopen diurus nafsuna engke bakal dibalik madep ibadah embung maksiat sanggeus samadep kitu encan wajar jadi guru thariqah mah jadi guru encan sakitu geus madep kuari ka Allah tapi encan boga rasa encan tak kuari geus madep ka Allah maksiat geus embung dibalik nu tadi kuari mah iqbalna ka Allah idbar kana maksiat embung bae maksiat teh embung bae maksiat teh datang ka embung boga TV lain ku diharamkeun embung bae embung boga HP lain urusan haram embung bae lamun masih kene urusanna haram bakal jadi fitnah cara aspek jadi fitnah ieu mah henteu bae embung bae neuleuh awewe teh henteu capek neuleuh awewe teh urang embung neuleuh teh teu capek pan ari dina syariat mangke bakalna capek ai ku urang dideuleukeun ieu haram ai teu dideuleukeun ieu mubazir
cak Haji Pudoli tamah ceramah di kos kitu kayak mubaziran segala. Nah ieu lain capek tapi masih kene masih diganjar. Lah berpaling diganjar. Ngan geus lewat tidinya. Lewat. Teu capek deuleu awewe teh kadeulna mah dideulekeun berarti tersepi. Biasa bae. Dalemkeun dunia dibere geus tersep ku Allah. Dibere tersep. Tah eta teh geus mulai teu kaharti kan sebab urangna raresep. Jeung encan pernah ngopenan. Nah, engke dibere teresep. Neule dunia teh ijid. Mulai teh dibere rasa. Tet lamun geus dibere rasa eta karak meunang jadi mursyid. Silakeun ngagurukeun. Cirina aya 3 cirina nu mandak aya jelema ngaijazah-ijazahkeun zikir kan aya cirina. Nah, siapa? Oh, encan kapanggih cirina. Teu meun. Aya minimal 3 ngan mah bejakeun. Minimal 3 aya cirina nu jadi teh ya. Kemun tatangkalan ge jadi sirungan kembangan buahan kan kadeuleu ku mata. Eta ge kadeuleu ge bakalna cirina eta zikirna jadi iya A B C. Lamun encan budak ngaijazahkeun zikir bari encan aya ciri jadina sasar bakal. Mementak zikir mah zikir tapi sasar. Lamun geus atas nama toriko kecuali zikir biasa mangga bae. Bebas sama zikir mah kumaha bagus kudu malah. Dan lamun geus asup ka golongan toriko lain deui engke zikirna sebab eta mah urusanana ndek ninggalkeun 4 perkara. 1 dunia, 2 makhluk, 3 nafsu, 4 setan. Engke setan bisa kadeuleu ku ahli toriko. Setan bisa kadeuleu biasa, ngarupa polisi, ngarupa tentara, ngarupa kiai, ngarupa pedagang, bahkan setan mah ya jadi majrodam, ngahiji ngaji pendi. Jadi bae rupa nanyana padahal setan. Asup ka jero. Asup ka jero setan ya Allah ya Rabb. Geus ngarupa kiai setan teh. Kan kadeuleu engke mantak setan teh sieun ku ahli zikir mah kaluarnya na. Keluar lompat sieun. Ayo sieun mantak ditonjok ku Imam Syafi'i ces buta setan. Tondok ku Abi Yazid al-Bistami pecak setan. Nah, nyahuan. Sultan Abdul Qadir diome setan teh. Oh, ku Kangjeng Nabi mapan di talian, setan teh di talian kapan? Dina Bukhari, dina tihang setan di talian. Mun cek Kangjeng Nabi lamun teu sieun ngaleuwihan, kitu Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Sulaiman teh pan ngadoa. Moal aya anu ngaleuwihan kal, cek Kangjeng Nabi moal dileupaskeun ieu setan teh di talian. Jadi kadeuleu setan teh. Nah, eta lamun jadi dia wajar jadi guru torikoh. Babari zikir mah ulah atas nama torikoh. Jika bertorikoh kudu aya ciri 3 minimal, 1 di antara 3. Nah, ieu urang ngabersihan batin puasa, ngabersihan nafsu puasa bulan Rajab tanggal 1 poe Salasa. Nah, mulayan 27 cenah kuatkeun liwatkeun 31 32 30 cenah kula mah deuk disambungkeun bae jeung Ramadan eueuh masalah tadi itu ngomong doang ieu. Aduh. Nah, urang ke puasa tah ke bulan Rajab puasa. Ye, bae urang di tengah imah. Lepet aya, lontong aya gitu kan, gorengan aya, misal nu aya ieu mah. Atawa nu dagang aya, duit boga. Eta perang ngaranna tah urang. Duit boga, urangna hayang. Waduh, capek orang puasa. Masya Allah, Masya Allah. Age keur leutik.
Keletik bayar rangginang cokot tah. Kadinya keuleuh. Puasa budak leutik mah kos kitu. Aya anu henteu di daharangan diambean. Seni aya geura magrib bae. Eta budak keur perang eta. Eta keur perang tah. Tukang angon mah pan lain nya nama. Tukang angon mah silem. Kadeleuna mah silem orenganan lek beres. Tukang angon tah mah. Nipu diri. Nah, iya urang niat puasa babarengan. Poe Salasa Rajab sunnah supaya bersih nafsu urang, batin urang. Kangjeng Nabi dihiberkeun cek ngomong sompral mah di bulan Rajab. Atuh aing geus sugan bae hiber. Gitu kan? Oh. Menang kemudian Salasa Rebo Kamis buplak aya nu ragag di dipan. Pamajikan kaget kunaon Kak? Waduh, Mi'raj teu kuat. Ragag kakak ieu waduh. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ieu mah geus umal nyaritakeun ganjaranana, ganjaran naon ngaranna puasa no kahiji hari kadua hari aya ganjaran ngan kajen teu dicaritakeun geus. Jangan sering ieu mah urang niatan ngazaman poe Salasa tanggal 1 Rajab anu keur teu head bagi laki-laki nu teu head. Maksudnya kieu berarti lamun engke poe Salasa teu puasa berarti naon tah? Desese. Jing, sia keur head emang. Itu bae. Goblok sia nyebut head ka aing. Teu puasa. Nah, sakuatna urang tapi kan dan kekuatan urang nu Allah. Geus penta ka Allah ya Allah ya Rabb abdi teh dek ngabakti ka Gusti tanagana ti Gusti bere abdi kakuatan Gusti. Abdina nu Gusti kuat Gusti titah ka Gusti abdi rek ka Gusti hayang ridho Gusti melalui puasa. Kiai salian ti puasa naon? Oh, naon? Maca sholawat. Maca sholawat menangkeun 4.444 sapoena. Aduh, cenah kieu tetep kaburu ka mamana atuh. Emang sia mah ka mamana henteu. Sholawat henteu. Ulah sapoe atuh saminggu 4.444. Asana cenah kieu bol kuat sabulan atuh 27 poe barengan ku sholawat 4.444. Cenah loba teuing atuh kiai teh mah geus 444. Asal lo bate jara 444. Jadi jara 44 ti asal jara lo bate opat. Kampak ya. Nawarni sia ti opak ieu kampak ya. Katarang sia goblok ieu. Dasar sia moal meureun. Baca sholawat ya. Eueuh anu leuwih hebat wiridan eta tibatan. Maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpulna tanggal 1 Rajabna menurut hisab qotnya Sulam Munairen poe Salasa. Urangna ngalaksanakeun puasa 27 poe lamun kuat jeung sakuatna. Wiridna adalah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingna ulah loba teuing sare. Sakitu bae. Gua bacana kieu lamun penting teu sare beurang hees atuh tah ngaranna ojol waktu. Ojol waktu tah mah dendam ongkos urang puasa ieu kuari. Ai bukana teh manis aya, teh pahit aya, kopi aya, susu aya. Eta mah ngaranna lain puasa, dendam.
segala rupa aya ulah biasa we waya bukana biasa bae ulah sok segala aya 5 gelas incu datang ke awas jangan dekat-dekat ini punya kakek semua incu temenang datang incu sono ada emak lu sono mama lu sono ini mah punya kakek semua kakek segini kurang tolong sama emak bawain lagi satu lagi ya hei aki-aki goblok insyaallah kari datang ke Incu lagi ngadoakeun kapan matinya kakek ya hai pelit-pelit tak ka Incu datang ka didoakeun kapan matinya ya kita telu aja yuk Masya Allah. Nah, ialah bulan Rajab sakadar nepelingan supaya orang non gitu ngaran gairah. Horeganannya. Di mana tuh orang? Semua pasti menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau banul kalbu wasaid Zain boga anjing lacak Ki Zaid dikencarkeun cek Ki Zaid hei Bopi kejar kijang Bopi nyelek kijang mobil apa kijang kamu macam-macam aja aduh sia si Bopi kuat kan nyelek gitu atuh nah Bopi kejar dikejar ku jana bismillahirrahmanirrahim ayo hilang tidak penglihatan karena mengejar kijang untuk diterkam. Geus sajam bae. 2 jam 3 jam keneh bae. Je. Isi Bopi ke mana ieu ganti ngaran bae ku yang kitu si Pepen je. Jadi karari ieu si Bopi. Maksudna kurang giat amat dia udah balik ya. Kudu ganti ngaran kan dukun makan kos itu asal gering bae ganti ngaran atuh dagang teu maju-maju ganti ngaran kurang modal endahan ngaran jadi sasaran tolol dah dukunnya aduh kenapa ini aduh saya dagang enggak maju-maju katanya woi mah tuh harus ganti nama cek dukun ganti ngaran kerisa ngaran ieu ngaran kula ieu adalah kerti bapak mah alhamdulillah Marta oh nya Marta sia ngaran kulantaran ieu dagang sia haju teu hebat mundur bae ganti Bakrun atuh ganti Bakrun Masya Allah Kuria kuari dagang alhamdulillah maju dagang martabak ngan geringan bae jadi kuari geringan bae datang deui ka dukun ikeur ieu mah ngaran Marta dagang teh mundur bae barang ganti ngaran Bakrun tah kuari kurang mang Bakrun dagang martabak maju ngan geringan bae hitung-hitung dah hijikeun jadi kunaon martabak Bakrun jadi kuari ngaranna martabak alhamdulillah dagang na maju dagang martabak gering nante ngan moal kebal pae tah dukun teh pagaweanana sial teh dukun iba Bopi nah kejar set 2 jam 3 jam 4 jam encan aya kene bae dah kemana ieu si Bopi eueuh we eueuh ya ot
atuh Ki Zaid tandang kaleuweung dula deuleu bareng kapanggih-panggih sore aya kijangna geus pae. Deui ja ieu oregana. Pae kijangna tah. Ikan jadi masalah. Andai kata aya anjing pelacak ku Ki Zaid dikencarkeun titah moro kijang aiheg ieu anjingna eueuh kijangna ge eueuh walau gobanhul kalbu lamun anjing tukang moro nu dikencarkeun ku Ki Zaid eueuh teh jeung kijang-kijangna eueuh 5 jam, 6 jam, sampai ke sore, baik. Barang diteang, teh kaleuweung, kapanggih summa wajadahu mayitan, kapanggih kijang napae, tak ieu status dah haram apa halal lain dibawa ku anjing, kan ai moro mah, benang, dibawa kan dijingjing, baik hirup atau pae, dibawa itu diseret. Ibaw anjing da balik ku urang diteang kaleuweung aya kijangna ngan pae status haram apa halal Masya Allah karim tuh walau gobanul kalbu wasaid lamun eueuh pandangan mata Ki Zaid anjing jeung kijangna sebagai boroanana aiheg cuma wajadahu maitan kapanggih teh pae si kijang nu diborona aruma hukumna haram sebab aya kemungkinan hiji nu mandak diharamkeun teh aya kemungkinan mungkin paehna lain ku anjing boroan hiji aya kemungkinan penuh sejen tambah paeh nomor kedua aya kemungkinan teh ieu bisa bae ngadu jeung anjing kemudian bisa kadatangan deui ku hewan-hewan anu sejen atawa mantas ngadu jeung anjing diboro boga kekuatan nyana hajinya lompat nabrak tangkal kayu berarti paehna ku sebab nabrak tangkal kayu sababaraha kemungkinan geus kulantaran aya sababaraha kemungkinan geus diputus haram beres geus ulah hese haram lamun aya pasalaki leungit pamajikan biasana salaki teh balik ai ieu mah 3 poe teu balik ieu kan pelacak sarua bae ieu kudu diperhitungkeun ieu teu balik 3 poe ka mana ieu sing hade tah aya lalaki onam teu balik teh wajar salaki teu balik ka imah sapoe 2 poe 3 poe wajar ieu mah awewe salakina nungguan di imahnya nana balik nah sapoe 2 poe 3 poe tah ieu kan kudu dilacak ieu aya sababaraha kemungkinan waduh awewe teu balik masyaallah taliti ternyata horenganan bener nyana pernah main di hotel atau dibawa nyana teh gitu ku cocodo dan lain-lain sebagainya teh tinggal diperhitungkeun tah lamun anu leungit eta teh kudu diperhitungkeun sebab ieu hewan boroan leungit aya sababaraha kaihtimalan kemungkinan nu jelas haram
lamun memeh diterkam diraheutan wain jaroha wa goba lamun teh ama anjing dilepaskeun titah moro kemudian anjing tersebut lepas saja moro begitu moro menerkam sanggeusna menerkam geus kanyawan terkamanana mah tapi haju kuari leungit sajam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam sore urang diteang dari itu summa wajadahum maitan barang kapanggih tetep paeh statusna tetep bae harumah haram fil azhar nurutkeun kaul azhar sebab sarua eta ge sanajan geus diterkam lantaran teu langsung dibawa ieu aya sababaraha kemungkinan anu kaluar ti aturan boboroan anak itu diihtimalkeun dipanteskeun kana paehna lain hasil daripada boroan mantap hukumna haram Sunan Abi Daud wa garihi biturukin hasanah di hadis Adi bin Hatim gola qultu ya Rasulullah cek hiji sahabat Kanjeng Rasul inna ahlu saidin abdi mah tukang moro pada melan abdi teh moro di leuweung wa idza ahadana yarmi said fayajibu anhu lailatain wassalas salah saiji di antara kami teh aya nu moro ka leuweung haju leungit boroanana anjing boro-morona 2 peting sampai 3 peting leungit we paya jiduh maitan barang kapanggih pae aya nu diborona kumaha eta ya Rasulullah nya kumaha eta teh Kanjeng Rasul idza wajadta fihi athara sahmika wa lam yakun atharu sabain wa alimta anna sahmaka qatalahu fakul di mana kapanggih hewan pas urut panah mun dipanah teh eueuh tanda-tanda anu sejen nyaho anjeun teh bahwa ieu paehna teh ku panah silakeun tamah tetapi ketika aya tanda-tanda urut nu sejena jeung namun diboro ku anjing aya kemungkinan paehna lantaran leungit sapeuting 2 peuting lain ku anjing eta mah cek Kanjeng Nabi kudu diperhatikeun sebab eta henteu asli nah jadi lamun memang ieu asli oh salah tapi lamun teu asli ulah mantap fikih ijtihad geus bae lamun ngencarkeun anjing pake moro haju leungit anjing paranti morona lacakna jeung boroanana leungit datang ka sore atawa sapeuting atawa 2 peuting atawa 3 peuting kapanggih paeh geus haram sebab lah aya sabaraha kemungkinan paslun wallahu a'lam bissawab